Bug, Iya. kamari aing teu sengaja lewat pas poe malam Jumat. Tak asar riweuh deh ka dieu mah kunaon? Riweuh di Oh, imah. jam 10 peuting Ka mana gitu maneh? ini ya tas ulin gitu kan aing teh tidak sengaja melewati rumah kamu. Terus ya aing teh ngadenge we. Riweuh kenaon sia keur naon keribut marane apa kumaha masalah naon gitu bejakeun kawin. Aing holin. Heuh kunaon? Ayo bede kade. Terus gini kan. Sora cenah. Bisa jolin kade. Kunaon? Siapa Eta teh pertarungan dalam kasur bisa nyawa. kumaha sok beri aing gambaran kos kumaha? Hah? Beri aing gambaran kos kumaha? Hayang nyolin Kumaha? Kawin heula we lah anguran mah. Ulah bakal ajakeun ka kami. Kege bakal apa aja geus we lah malam Jumaah khusus anu komodi ayeuna tuh manggi di malam Jumaah. Hari eta hari bagi aing anu sorangan kene can kawin kudu malam naon? Nah, lain kudu mah non bisa kapan saja. Ada sabun di rumah selalu bolong. Berarti harus pakai sabun Pakai sabunnya mana banyak? tiap hari. Ah, bisa jadi kan lah. Ayo lieur ya Kak, mana mah nanyakeun kitu teh cerek. Hebat ya mah aing euy kudu ngajak pakai sabun. Kalau nanti banget, siga can diseuseul. Beneran bersih, ngisi sejauh mah. Itu aing nyuri kasih tato. Ah, iri kunaon? Ini si eta beki-bekina bisa lepas tangan. Lepas tangan naon? Tok mah eta motor, mau motor. Meureunna labuh lain. Lain awewe. Lain meureun kumaha lepas meureun dikit tadi pulung ku batur. Piha gitu. Naon atuh naon tuh? Uing penasaran sok naon tuh? Oh, sok naon caritakeun ka uing. Pugu mah hayang teuing iri aing. Ada sok caritakeun lagi itu ngewa tinganan, punungan. Ayeuna si Toto di tempat-tempatnya bisa lepas tangan. Lepas tangan teh kieu. Mainan namun keur ngompol, bisa lepas tangan. Aing eta iri aing. Aing teu bisa can bisa aing. Lepas tangan ini namun keur ngompol gini kan. Anuna teh dicekelan. Kaneka dicekelan kene. Ampun maneh. Aing. Gajang iri maneh mah buih. Atuh iri atuh. Simpel. Hayang kita teh simpel. Anu simpel kumaha? Kuing bere teknik jeung cara nanya heuh. Kumaha? Tah. Di mana waktu hudang sare? Pan pasti si eta tenang tungnya. Tah. Kikeun we da teu kudu cekelan. Pasti mana nengaina waktu hudang sare totonya. Oh. Pantesan atuh. Tapi jarang meuti barang kuatan cekelan. Da ngamples teh. Down. Hitut datang maneh ka dieu mereka ih. Naon sia Bu Hitut nyalakeun ka aing. Hitut aing ditari ge. Dia naon dia? Naon? Bima ngap aing das dahar. Terap kitu bieu teh nya. Heeh, da teh irung maneh teh jore ganti coba aku paralon. Da gara-gara bangus, gara-gara kana irung deukeut teuing. Teh nyalakeun ti mana. Oh, teu bau maneh nu Bajuri geureun nama Hitut mah. Naonan da aing atuh gitu sok nyalakan ka juri garina naon teh. Bakat dasar manusia kuing awas. maneh gara-gara nama nyalakeun juri. Nyalakeun dari mana kayak sok nyalakeun jurig. Ini aing sing ke bawah. Oh, ubur mah euy. Lagu naon? Cicing. Anu nih ka dieu, perlu nginjem duit lain. Nyawan ning. Hah? Nyawan. Selain shot. Eta udah kayak nyerita sedikitnya. Nyarita sok. Kan urang teh kan sebagai manusia urang teh kan kudu sopannya. Heeh. Kudu sopan ke sesama manusia gitu nya. Namun ada yang lewat-lewat kudu punten, kudu assalamualaikum gitu kan. Heeh. Nah, dek kamu teh nyobaan. Aing teh dek ke Alpa. Aing dek ke trok we. Punten assalamualaikum. Nyusurikeun sih ya. Aneh maneh mah buih. Makanya aneh kan aing bener aing pernah ucap kena aing niatna assalamualaikum gitu. Kan namun ada asup ka mana teh kudu assalamualaikum heula. Alfa mah buih, tempatna barang beli buih. Ya, terus gitu. Tempat barang beli naon? Hah? Tempat barang beli naon? Oh, nah. Tempat barang beli. Oh, Alfa barang beli barang mewah emangnya siapa puntenan sekalian we atuh maneh teh ngalaan sena terus ka jero nya. Teh abong lawan maneh teh tinggalakakan eta teh disengsirikeun gitu.
Tok ka dieu. Emang teh, Bu. Anjir. Mana boga ilmu gitu gaya. Aing geus jarah ti Banten kamari teh, karek balik beuti. Oh, gitunya Aya naon kitu teh? An aya naon deh soalna deh pusing ieu untuk karewol deh kudu kumaha ieu Deh Cara mana untuk teu minat di behel gitu. di behel. Ame rata gitu. Ai di behel di kumaha gitu. Behel ku kawat gitu. Kawat. Ame rapi kuntuna. Kawat ban? Hah? Kawat ban nen? Kawat eta geuning kawat paranti huntu we. Sok aya di eta geuningan. Ngaranna behel. Heeh, behel. Tah, deka sakanyo aing mah behel teh nah kudu ku pager imah gitu. Lain behel paranti huntu. Deka nya ku aing behel mah angeras ya. Anger ti baheula oge behel mah. Naon nyahona? Nyahona anyon anu eta ning beusi 12 ning anu paranti imah. Paranti tihangna bangunan kan? Hah? Heuh, geus ku eta we meh eta. Atuh meureun bahaya malang mendang aing najis tinggalin lah. Teu cereug siapa. Ngaku naon? Ngaku naon? Nyelingit beuteung deh. Ngeut bedeung. Obatan atuh. Obatan. Periksa ka eta ka bidan ke kehamilan. Ada rek teh awewe nya. Kalian awewe. Sugane atuh. Mangga gara ngadar naon kitu kok sampai nyeri beuteung kitu. Ada harganya rek Ngadar genyer. Ih, mana malah bating mah ngadar genyerna. Ulah bating gede teuing ngadar genyer mah. Ada jadi melag deh. Ciga teu obatan. Geus teu obatan. Kunaon? Kunaon? Udah mah eta deh ku Patrawali. Nya pait beureunan. Baru kumaha Astagfirullahaladzim. pait yang cager teh. Hei, aya kudu kitu nya. Ya kurang dibere nyaho obatna. Obat teh ku eta ku tongtolang. Tong-tolang geus ngajaran kun tolang teh euy deh ka. Kumaha cadukna aman? Begitu seka nyeri bodol teh. Ku pucuk eta tuh, pucuk daun gedang. Buku jadi muruluk. Naon ateina? Tuh. Kumaha tuh? Atana tuh. Tanah gedangna tuh nu asak. Buku beki biye. Ya. Ngese ganti eta beuteung ku kompan corepat gitu. Geus rek. Tok. Naon? Tak we asa aneh gitu deh ka. Aneh kunaon teh? Lain bobogaan teh kunaon make dihandapnya. Heueuh nya make dihandap kunaon tah eta teh? Coba atuh lamun pinahkeun kana tarang atau kumaha tah. Coba ajaran pindah. Tumurun era na tarang mah. Nah make era. Katempoting ku batur ulat alin nyoba hideung di meureun dakian. Dalkon eta bau ngehliwir. Tah, ayo anu kitu nu sacing. Teuing. Ayo. Heuh nu saha teh? Anu mane biasana katempo teh. Bug, Ya, mana naon tadi euy? ulin. Besok. Bug. Iya. Eta manehnya eta beuring pemain bola tuh maneh. Beuting. Komo. Naon-naon sok guru. Andeka bingung nama pemain kan na Facebook teh ka. Jadina ningali ku mode gratis. Aduh, gagal. Tah, ngomong-ngomong masalah bolanya, manehnya teu pemain terkenal sedunia. Apa? Saha? Brock Lesnar, Hi, eta mah lain teh mah pemain Smackdown. Muhammad Ali. Lain atuh eta mah tinju eta mah. Teu ngarti main bola teu. Boba mana-mana. Apa anu nyaho-nyaho? Saha? Si Sugiono jeung si Jordi. Tah, Astagfirullahaladzim gabug. Eta mah pemain Jepon eta mah aplikasi biru main nyaho teu main bola. henteu butek teh. Astagfirullahaladzim. Satu. Kurek jelaskeun nya. Pemain bola anu terkenal sedunia teh nyata Cristiano Ronaldo. Main nyaho kan eta mah? Mah ngarti mah nya dina radio mah ya. Tah, kieu nya. Sok. Kurek diceritakeun saeutik-eutikeun nya. Kisah naon? Kisah kelam naon? Heuh atuh tah. Bola teh si Ronaldo teh sebelum terkenal teh Tapi beunghar teu? bungar lah, mata terkenal oge tah. Sok. Sebelum mainna beunghar jeung terkenal teh baheulana teh keur sakolana teh manehna teh pernah ngalempar kursi ka guruna sampai dieureunkeun sakolana teh. Nah, berarti beureunan filosofina
ada sabangor-bangor ka guru ente lulus sekolah ge teu dituluykeun tetep we nya. Beunghar jeung terkenal sampai anak pemain-pemain bola. Tapi heuh nya. Heuh teu. Bener. Halusnya. Halus tah mah. Tapi aing satu untung gitu aing kamari nyobaan sia. Kumaha? Ka guru aing mabet. Ku eta. Ku meja aing lain ku kursi deui. Hareupeun aing hareupeun beungeutna ka guruna. Beureun terkenal maneh? Wih, terkenal banget anjing. Kan hanya kana bagoy. Nya kana? Teu beunghar aing. Kenaon banget lalu saya gitu. Biasa. Teu duit. Loba hutang euy. Lain mikiran hutang. Ada aing lain mikiran hutang. Mikiran Mikiran tobrut aing mah. Tobrut. Henteu katanya. Naon tobrut teh? Naon nya? Naon? Maya teh nyaho. Henteu deh kan nyata. Anu goyang-goyang gitu ning tobrut teh. Pintaran nempo lagi. Karena kok. Nempona di radio meureunan. Heeh, Da radio di tempo si mah nya. Ieu mah. TV didengekeun. Gitu. Heeh. Dibalik atuh. Dibalik. Naonna? Naon? TV-na dibalik. Berarti beureuan TV teh kudu dibalikeun. Dibalikeun gitu. Bener. Ari eta. Banyak teu. Naon? Hah? Naon? Sok tebak baru sok. Naon aya Rana. Rada. Hah? Salah. Nah, tobrut lain. Tobrut ya bisi gitu. Hah? Lain ayo tobrut wae sama. Pan becek mana emit ya? Tobrut lain. Kunaon nya ari urang namun ka kacongyan apa kasupan cai wasot deng-dengan ning? Hah? Kunaon make dicayan deui? Beureun make namahan. Kunaon sok? Kayak gitu tah. Teuing tah. Kumaha tuh tah? Eta kudu kumaha? Pak aing nanya. Oh, nanya teh apa? Bener. Urang namun guyang terus kasupan cai nya kan jadi kos bonge ning. Nah make di asupan cai deui. Terus sakaliannya tuh tina toren galon. Karena selang ka dieu tah sakalian. Ame kumaha? Nya meloba kagok sadeutikeun mah. Kan? Soalnya sore-sore kiri kai. Gabut. Penting mana ngobor teu? Ngobor. Ngobor awe. Aing ngobor awe mah eta lain bagian maneh. Kuna mah nyolin. Bagian grandong. Brodong. Brodong. Saya ngobor blut deh kan. Ente Bang. Maaf. Ente sagedeung. Eta teh sore-sore ki kita lamun ngurak kitu nya. Nyawa tuh ngurok atuh. Mancing eta liang nih. Aduh, sok resep dek kado liang-liang gitu teh. Ada mau menang ngalakuin moal. Nah, jeung mah meunang loba liang mah sudah berbagai macam liang mah. Da soalna lila beunang na kudu kitu mah aya simpel mu. Rojok ya tuh. Salah. Kayak kumaha yang babari. Tah kieu we simpel namanya. Mana apal pan lamun dina deket galangan teh sok aya liang blutnya. Tah babari simpel balikeun galanganna cokotan blutna loba menang teh. Kudu atuh aing lain hulek sia. Kudu jadi hulek. Apaan berat teh hese? Teu kudu berat, nya bae beko. Mun hancur. Ku hancurna. Jadi blutang ge pastilah parah. Oh gitu. Ajaran ceuk urang ge. Berarti beuneunan bisa teh malikeun eta teh. Malikeun galengan teh gitu. Bisa. Komo dimalikeun milik Jore mah. Aduh. Mau ngai. Kurang dia. Kieu we. Apa kabar? Baik. Ya. Ayo hutang lancar? Lancar. Lancar nganyuk namanya. Waduh, Deka bingung deka. Deka asin deka. Kurang kudu jual naon gitu, anu rada meledak hargana. Tah, meledak. Rada meledak gitu. Da kamari mah seteh batur teh tere beunghar kudu cenah ngajual kulit maung. Ah, oke jeung kulit maung sok aneh. Hargana teh mahal asli. Hargana kuateun teh jutaan kulit maung teh. Kulit maung. Tapi mun hese ngalana ge maneh. Ulah nyebutkeun hese kitu. Kan doma aya boga nya maneh mah pasti. Tah, pirang bara atuh korbankeun hiji mah doma pencit teh maneh teh. Tah geus kitu bawa ka leuweung. Nyate we nyen ngadurukan di dinya pan handeuteun geunaheun. Tah. Maneh teh ini tidinya tungguan maungna datang. Di mana maung geus datang, pasti ngarecak eta ngadahar.
Pan di mana oge nya lamun geus dahar jelema oge pasti eta sare nya tuka tunuh. Terus kumaha sampeurkeun launan nya launan sampeurkeun tincak buntutna mengegoak pan tunuh banget geus pangseng atuh pan banding ku seubeuh. terus Tah barang mau lilir pan sok rada beuntak ning jelema lilir satik mah hoyahkeun tah sok pasti kabur. naona Maungna terus kulitna pasti tinggalin da coplok. wah Ajaran cegerang kemah. Mau nyerieun moal. Oh, ajaran cegerang. berarti urang namun urang edek ngahoyakeun teh berarti kudu tincaknya Tincak. buntutna. Buntutna namanya buntutan mah. Angke aing nyobana atuh nincak jelema aing sukuna sagone atuh kulitna bu eta marolok.